Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para putra Kangjeng Nabi aya opat anu istri, Siti Jenab nu kahiji, Ruqayyah nu hiji deui. Ummi Kulsum katiluna, Siti Fatimah bungsuna. Dupi putra nu cikalna, Sidna Qasim kakasihna. Sidna Abdullah raina, Ibrahim nu katiluna. Eta nu genep putrana, Siti Khadijah ibuna. Sidna Ibrahim ibuna, Maryah jenenganana. Istri ti Mesir asalna, tah kitu tuturanana. Putra nu pameget kabeh, pupus keur aralit keneh. Nu istri carogena teh, para sahabat nu soleh. Siti Jenab carogena, Abul As jenenganana. Siti Ruqayyah carogena, Sidna Utsman mimitina. Tos Siti Ruqayyah hilang, anjeunna turun karanjang. Ummi Kulsum putri lajang, ditikah gentos nu hilang. Caroge Siti Fatimah, Sidna Ali nu katelah. Karamatullah wajhah, anu kamasyhurkeun gagah. Dupi putu Kangjeng Nabi, dalapan pameget istri. Siti Umamah jeung Ali, ti Siti Jenab kawarti. Dupi Sidna Abdullah mah, putu ti Siti Ruqayyah. Putu ti Siti Fatimah, aya 5 kabeh nama. 3 anu pamegetna, Sidna Hasan kasebatna. Sidna Husain kaduana, Sidna Muhsin katiluna. Ummi Kulsum nu istrina, ka Sidna Umar nikahna. Siti Jenab kaduana, turut unggeling wartosna. Urang kedah cinta hati, katurunan Kangjeng Nabi. Poma ulah goreng hati, sumawona hiri dengki.